Mitra pamiarsa wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda kamari carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira ayeuna teh nincak bagian ke-50. Dina akhir bagian ke-48 urang sami-sami ngabandungan si horeng para mitra sadaya Basunta mate anjeunna minang saraya ka Kirangaji. Kitu nya para mitra maksud rek ngarurug karang kamulyan kitu barijeng setengah di komporan di suluhan cenah para wargi eta Kirangaji tungtungna muda nafsuna kitu mangga urang teraskeun provokator. Menjadi provokator teh Basunta mah para mitra aduh dasar teh we mangga urang teraskeun. Urang mulang deui kana kaayaan permana jeung mangsoyi nu geus salamet tina bahaya pati akibat kajailan Kirangaji. Sajongjongan mah duanana ngadon pating harulang lantaran mikiran Santini nu tacan kanyahoan kumaha nasibna atuh ret permana teh ka mangsoyi pok tumanya. Mari geus kieu mah nah urang teh tuluy neangan Santini atau kumaha mang? Ceuk permana bangun bingung pilampaheun. Aduh punten saur jeung mah oge. Nyaeta mah teu langkung aden we sungguh. Na kedah kumaha saena pun mang mangiringan sudah den. Punten sumuhun ceuk mang ge. Ceuk mang soyi teu bisa mutuskeun ngeunaan hal eta lantaran bisi nyalahan. Ulah nyerahkeun teuing ka kuring atuh mang ieu mah nurutkeun pamanggih emang. Nya ceuk pamikir emang. Na urang teh neangan heula Santini atawa langsung bae ngajorag ka Pasir Maung. Ceuk permana deui keukeuh menta pamanggih ti mangsoyi da puguh urusan duanana oge nu kudu disanghareupan babarna. Santini kudu dipaluluh turta bandara khususna jeung Kirangaji ge jadi tujuan dirina pikeun numpesna da puguh cenah ceuk pangakuan permana basa adu hareupan jeung Ki Gomar cenah dirina boga urusan jeung bandara nu teuing naon sabenerna atawa aya perkara naon antara permana jeung antara bandara jeung nyaeta si Gomar. Harita nurutkeun pangakuan si Gomar cenah para mitra yen manehna teh dendam ka bandara. Sedengkeun mangsoyi ditanya hal sarupa kitu ku permana ngadon ngahuleng we. Da puguh dirina oge teu hayang atuh harita teh teu hayang nyaho kudu nu mana heula nu diheulakeun. Tapi ari ras inget ka Kiragud harita para mitra sadaya. Oh, ka Kirangaji musasat luhungku ilmu jembar ku pangabisa ditambah ku anak buahna nu teu bisa dianggap enteng pangartina. Sokomo lamun inget ka bandara mah nu cenah kiwari geus jadi jawara pilih tanding. Mangsoyi jadi geru megag saupamana teh mah dirina kadua permana wawanianan ngajorag ka Pasir Maung sarua we jeung atuh cenah nyerahkeun nyawa da puguh kana tangtu dirina jeung permana moal mampu ngalawan Kirangaji jeung anak buahna. Inget kana eta pok we mangsoyi cumarita. Punten sun ceuk mangge sun. Pami numutkeun pamenak mang mah sumuh numutkeun dabongan sumuh disuhunkeun pamanakna ku aden. Ai pamenak pun mang mah langkung saurang milarian heula Santini sumuh. Da bilih kumaonam da jantan tos we kumaha nasibna anjeunna. Eta kahiji atuh kaduana upami urang ayeuna ngajorag ka Pasir Maung. Saur adenna mah bade nyangkalak bandara sumuhun. Pami numutkeun pamenak pun mang sungna. Ieu mah nu bodoh mang nu bodoh. Sami sareng we urang teh nyerenkeun nyawa ka urang-urang Pasir Maung. Nyai paribawos nyaeta iwak nang tang sujen.
daput mang tos apa ngeunaan kaya di Pasir Maung teh. Nu teu tiasa dianggap enteng-enteng Aden. Jadi apaan itu mah? Mohon, itu mah seueuran sedengkeun apaan urang, mohon duaan. Neng kitu ge, sanes hartosna pun mah ngapeskeun ka salira Aden sanes. Ampun paralun Aden nanging geura mangga emut teuing ku Aden langkung paos. Da saur tadi ge pun mang teh kantos janten baladna kira ngaji nu tangtosna apal pisan sakumaha kakuatan urang-urang Pasir Maung. Sokomo apaan Aden oge uninga ngeunaan kaayaan bandara nu saurna matos janten jawara pilih tani. Tanahan teu sae upami urang unurkeun heula perkara ngajorag ka Pasir Maung mah. Bilih balai kangge urang Aden. Atuh saterasna upami teh mah santini tos kapendak dina kaayaan salamet sumuhun. Urang teh tiasa namihan kakiatan kanggo hal eta. Kitu numutkeun pamanapun mang manu bodoh punten suncek mangge. Cek Mang Soyi ngedalkeun pamanggihna ka Perman. Huleng Permana ngahuleng sabada ngadenge pamanggihna Mang Soyi sarupa kitu. Ituna kawas anu ngabenerkeun kana pamanggih Mang Soyi bieu. Memang dipikir-pikirna teu salah caritaan Mang Soyi teh. Yen saupama teh mah dirina ukur duaan ngajorag ka Pasir Maung sarua jeung lauk asup kana jero bubuk nu tangtuna batan dirina hasil maksud kalah dirina jeung Mang Soyi nu bakal dicangkala ku urang-urang Pasir Maung. Permana harita nyarita. Memang teu salah. Ana dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun, dipikir deui ku kuring man. Urang sarua jeung nyerenkeun badan sakujur ka urang-urang Pasir Maung, lamun urang ukur duaan ngajorag ka dieu. Punten sumuncek mangge. Mun daleres kitu pisan Aden. Saur pun mang ge tadi. Pun mang terang ku anjeun sakumaha kakiatan urang Pasir Maung. Sumun buang mari sanes maksad pun mang ngahinakeun ka Aden sanes ampun paralun. Atana pinganggap remeh kana pangartos Aden ampun paralung sanes. Nanging da urang teh gedah ngebut heula nu langkung paos. Bilih cilaka kangge urangna kitu da Aden. Janten ulah getah sarupateun dina soal kieu. Kedah ngartos kumaha kakuatan lawan sareng kumaha kakuatan urang. Ulah hartos nama kejot borosot Aden. Ulah ngagugu teuing nafsu, ulah ngumar teuing amarah punten suncek mangge. Cek Mang Soyi deui. Kituna pikeun Mang Soyi najan kumaha. Da dirina taca nyaho nepi ka mana sabenerna tahapan pangarti Permana. Lianti kitu nya da puguh najan gagah sakti ai dihurup ku puluh-puluh urang mah. Kana tangtu moal kuat da puguh pikeun Mang Soyi geus leuwih ti apal sakumaha kakuatan urang Pasir Maung nu rata-rata ngabogaan pangarti nu teu bisa dianggap enteng-enteng da puguh warahan kira ngaji nu cukup sohor luhur pangartina. Nyamang urang ulah sologotonya anu puguh mah kana tangtu kakuatan urang duaan moal aya hartina. Yu ayeuna mah urang teangan heula kakuatan bari sakalian maluruh ngeunaan santini naha salamet atawa cilaka manehna teh. Cek Permana. Akhirna nu duaan nuluikeun lalampahanana nu maksudna rek neangan laratan ngeunaan santini nu sarua kabawa ku angin ciciptaan kira ngaji. Para mitra anu mulya kacaturkeun kaayaan di guha cenah para wargi sadaya nu disebut Padepokan Sebaraga. Tempat pramuda neuleman hiji ilmu warisan Tiki Mintaraga nyatana 5 jurus kalimusada. Cacap sabulan pramuda geus hasil neuleman sarta bisa ngalenyepan. Oge ngawasa kana eta ilmu. Poe eta pramuda keur diuk sabada ngarengsekeun latihan dina jurus pamungkas. 5 jurus kalimusada geus bisa kacangking kalawan sampurna. Panon mencrong kana kai kaboa. Nu ngaran Ki Binarung nu masih kene nangtung bari ngageburkeun cahaya nu kacidacaan. Ngarasa yakin yen dirina bakal bisa mibana eta Kiai Kaijima titinga Kisimba Uraga. Nyaeta saurang senopati ti Karajaan Pajajaran.
Jung pramuda nangtung kalawan ngalengkah ngadeketan eta kai kaboa. Kitu nate bari panon angger mencrong kana eta kai kaboa nu tetep ngagebur cahayaan. Solongkrong leungeunna ngarongkong nu maksudna rek nyekel eta kai, tapi can ge leungeunna nepi kana eta kai cengkang kedebut pramuda ngacengkang tuluy ngakedebut. Kawas kabantingkeun ku hiji tanaga nu kacida gedena. Pramuda ngagero kaget jeung reuas. Jaba nyeri lantaran ngakedebut kacida tarikna. Sajongjongan mah pramuda ngagoler lantaran sirahna karasa rada lieur. Tapi da bubuhan gede kahayang, kan nyeri geus teu dirasa. Korejat pramuda hudang deui, nu maksudna rek nyokot eta kai, tapi tacan ge ngalengkahkeun sukuna geus ngong kadenge hiji sora tan katinggalan wujudna. Hehehehe. Pramuda incu eyang. Syukur hidup geus bisa neleuman ilmu ciciptaan eyang. Eyang ge ngarasa bungah lantaran tigaplah. Eyang ngawariskeun ye ilmu nu ditulis dina 5 batu ku eyang. Syukur kasep syukur. Ceuk eta sora nu teuing ti mana datangna nganu jelas mah sora aki-aki. Ngaso deui para wargi, ngaso deui ngaso. Para mitra pamiarsa, pramuda rarat reret kasisi kagigir neangan nu nyoara. Sakuliah eta guha teu sirikna imeut ditempoan lantaran ngarasa kaget aya nu nyarita. Saha nu nyarios teh neme? Cobi uningakeun atuh. Ceuk pramuda bari angger rarat reret nitenan sabudeureun eta guha nu kacaangan ku cahaya tina kai binarung. Kituna teh ngarasa kaget lantaran bet kawas baheula aya sora bari teu katingali wujudna. Kituna make jeung mangeyangkeun sagala rupa. Teu lila kadenge deui sora teh atuh para mitra nu kieu pok-pokanana. Eyang nu nyiptakeun 5 jurus kali musada nu katelah eyang mintaraga pokna ngakukeun ngaran mintaraga. Pok kadenge deui eta sora. Pokona masing dikanyahokeun ku hidup. Yen sanajan hidup geus hasil nyangking 5 jurus warisan ti eyang, tapi hidup moal bisa nyangking eta kai binarung. Sanajan hidup ngerahkeun tanaga simpenan kacida rohakana oge, tetep moal kapimilik samalah bisa malik ka diri sorangan. Muahirna hidup baris cilaka ku tanaga sorangan. Pikeun nyangking eta kai isukan peuting. Pas dina malam Jumaah, pas jam 12. Hidup kudu salat tahajud tuluy zikir ka Allah. Pek tuluy-tuluyan zikir nu engke oge eta kai bakal nyamperkeun sorangan kana lahunan hidup. Ngan omat. Saat kacana hidup ngamilik sagemlengna, aya 2 amanat eyang pikeun hidup. Kahiji omat sagala nu geus kacangking ku hidup. Ulah dipake hiri dengki jail kaniaya kapapada. Sokomo dipake adigung-adiguna lantaran tangtu hidup bakal cilaka. Gunakeun eta ilmu pikeun nyieun kahadean kasasama, turta nanyeurkeun bebeneran. Nu kadua sabada hidup aya di luareun ieu guha, geura ancurkeun 2 tangka caringin kembar nu aya antara sumur sapu jagat. Lantaran eta 2 tangka caringin sok dipake musrik ku jalma-jalma. Jelasna loba jalma nu sok munyung muja ka eta tangka
gera ancurkeun ku hidup ngarah teu dipake sasar ku jalma-jalma. Sakitu amanah ti eyang. Ceuk eta sora nu akhirna teu kadenge deui sorana. Pramuda ngarenghap narik napas panjang. Sabada ngadenge eta sora, aing yakin yen tadi nu nyoara nyatana eyang Mintaraga. Nu cenah mah aing moal bisa ngamilik eta kai jimat atawa aing bisa ngamilik eta kai sabada aing ngalaksanakeun salat tahajud dina malam Jumaah. Sarta cenah aing kudu ngancurkeun dua tangka caringin kembar lantaran sok dipake pamujaan ku jalma-jalma. Jeung deui memang disebutkeun ieu nu disebut guha padepokan Sebaraga lantaran jalma nu kitu-kitu bae mah tangtu sameme asup ka ieu tempat geus nyebakeun raga. Bener disebutkeun padepokan Sebaraga teh lantaran unggal jalma nu asup ka ieu tempat arang langka nu bisa kaluar deui. Gerentes Pramuda kituna teh tuluy nyabakan sirah anu karasa nyeri urut ngagedebut ku kakuatan cahaya kai binarung teh. Kocapkeun para mitra dina malam Jumaah, luyu rejeng amanat soratan katinggalan wujudna. Pas dina jam 12 tengah peuting, Pramuda gancang wudu tuluy muru kana batu gede. Nu aya tulisan jurus-jurus kalimusada, nu maksudna rek ngalaksanakeun salat tahajud. Gancangna carita Pramuda tuluy ngalaksanakeun salat tahajud. Sanggeus beres Pramuda tuluy zikir ngagungkeun zat ilahi Robbi, zat nu maha asih jeung maha welas ka makhlukna. Sakabeh kalimah-kalimah thayyibah nu isina muji kana kagungan Allah ku Pramuda dirapal kituna husunaker para mitra dina ngalaksanakeun eta hal. Jeung deui dumasar teu aya deui iwa ti manehna manteng kanu maha kawasa ka zat Allah Subhanahu wa taala. Teu aya panghalang di antara manehna kanu maha kawasa kulantaran cengeng-cengengna Pramuda. Dasar memang geus kudu jadi milik Pramuda. Keur jongjon Pramuda zikir jeung wirid, ujug-ujug pluk kana lahunan teh asa aya anu murag. Pramuda satengah kaget. Tuluy ngareret kana lahunan, tetela dina lahunan teh geus ngagoler kai binarung, ngan geus teu aya cahayaan deui, tapi aneh lantaran di jero guha teh tetep caang nu teuing kacaangan ku cahaya ti mana, ngan nu jelas mah lain tina cahaya kai binarung, da puguh geus eueuh cahayana. Ngaso para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga Pramuda setengah kaget sarta tuluy ngareret kana eta lahunan. Tetela dina lahunan geus ngagoler kai binarung, ngan geus teu cahayaan deui, tapi aneh lantaran di jero guha tetep caang teuing kacaangan ku cahaya ti mana, ngan nu jelas mah lain tina cahaya kai da puguh geus teu cahayaan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Nuhun Gusti tos ngabulkeun kana sanes kanten kahoyong abdi. Kitu gerentesna bari nyekel eta kai anu panungtanu memang para mitra sadaya anu kira-kira ukur 2 jengkal meureun para wargi. Radalila eta kai tetela hampang di alak ili. Nu tetela sagemblengna kai aya tulisana huruf Arab gundul. Pramuda ngarenghap sababaraha kali tetela teu gaplah. Salila sabulan dirina aya di jero guha nu disebut padepokan Sebaraga. Atuh harita ge para mitra sadaya, neuleuman ilmu kalimusada ciptaan Eyang Mintaraga. Ras Pramuda teh inget kana anu nuduhan nyatana
Mama Kiai Galung ti pasantren Lemah Campaka. Nu tetela geuning eta kiai teh nyaho pisan. Kana ieu nu pramuda ge yakin yen Mama Kiai Galung lain jalma kosong bolostrong. Dina harti tangtu pinuh ku ilmu panemu jampe pamake. Kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh. Najan di jero guha da pugu angin beurang gesa jeung angin peuting. Karasa pisan bedana. Harita pramuda geus bisa ngarasakeun gelebugna angin nu asup ka jero guha teh. Nu nanakeun eta waktu geus ngagayuh ka wanci subuh. Pramuda geus gilig yen rek kaluar pikeun ningalkeun eta guha. Jung pramuda nangtung bari jengkai binarung dicekel ku leungeun katuhu. Pramuda tuluy ngalengkah muru liang guha. Nu maksud rek kaluar tina eta guha. Beuki lila cahaya ti jero guha beuki poek. Atuh para mitra na akhir nama poek pisan pramuda uyup ayap nyasaran pinggir-pinggir guha. Sarta tuluy ngalengkahkeun sukuna. Si horeng si mana horeng. Di jero guha caang teh ayana supalumar. Ai supalumar eta sok nimulkeun caang ngagebur. Nya ayeuna mah geus eueuh supalumar mah akhir nama para mitra poek. Nu akhirna liang guha beuki leutik ukur asup awak. Pramuda tuluy ngoronang lantaran yakin geus tereh anjog kaluareun eta guha. Teu lila manggihan cai. Pramuga bungah lantaran geus bisa kaluar ti jero guha. Lantaran geus manggihan cai nu tangtuna cai sumur sapu jagat teh. Gancang pramuda asup kana cai. Nu mangrupakeun panto pangliwatan ka guha Depok cenah para mitra padepokan sebaraga. Nu teu lila pramuda geus bisa aya dina beungeut cai. Gancang pramuda harita hanjat. Tetela wanci geus beray-berayan. Cahaya panon poe nyaangan eta patempatan. Pramuda narik napas panjang lantaran ngarasa bunga. Geus bisa hasil maksud kalawan salamet. Ret pramuda ngareretan dua tangka caringin kembar. Nu cenah mah kudu diancurkeun lantaran sok dipake pamujaan. Pikeun ngahalangan jalma-jalma nu rek ngadon muja ka ieu tangka caringin kembar. Kapaksa ku aing ieu tangka rek diancurkeun. Aing karunya ka jalma-jalma nu salasar pamikirna lantaran ngadon menta ka setan jeung iblis. Gerentes pramuda geus gilig rek ngancurkeun eta dua tangka caringin kembar. Nu sok dipake pamujaan, dipake pamentaan jalma-jalma nu kasasarnya lampah, kasasarnya pikir, migawe pagawean musyrik, anu mana musyrik eta apa dosa panggede-gedena. Kituna teh bari angger mencrong dua tangka caringin kembar, nu aya kenca katuheueunna sumur sapu jagat. Jung pramuda nangtung tuluy mundur sababara lengkah. Reg eureun bari mencerong kana dua tangka caringin nu rek diancurkeun. Ret kana kai binarung nu dicekel ku leungeun katuhu. Geus teu dirasakeun deui awakna mah karasa tiris da pugu baseuh ku cai. Najan teu nyaho tapi pramuda yakin yen kai binarung ngandung kakuatan nu rohaka, kakuatan nu kacida gedena. Da pugu geus karasa ku dirina yen dirina kungsi dua kali ngajengkang ku tanaga nu kaluar tina eta kai. Tapi kituna ngadon hulang-hulang lantaran teu nyaho kumaha carana ngagunakeun eta kai binarung. Uteukna mikir neangan cara pikeun ngagunakeun eta kai, pikeun ngancurkeun dua tangkal caringin kembar. Ras inget yen waktu tadi eta kai teh datang sorangan kana lahunanana. Nyeh pramuda seuri sorangan. Kapikir yen taya salahna, lamun eta kai dibaledogeun kana tangka caringin, boga pamikir kitu. Pramuda ngangkat leungeun katuhu nu nyekel kai binarung teh. Kalawan teu miceun waktu deui, belewar eta kai dibaledogeun kana lebah tangka caringin teh. Belesat kai nu dibaledongkeun teh ngabelesat muru tangka caringin. Nya we para mitra sadaya,
Naik jebret jegur kena ka tangka caringin brah. Tangka caringin nuka kenaan ku kai binarung teh beula. Belesat eta kai teh ngabelesat kaluhur mapasan dahan-dahana. Aneh memang para mitra, aneh luar biasa. Ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, salajengna para mitra sadaya atuh sakumaha nu kauninya. Barangkai binarung harita kena tangka caringin brah, tangka caringin kakenaan ku kai binarung teh beulah. Belesat eta kai anu ngabelesat kaluhur mapasan dahan-dahana. Aneh memang, lantaran eta tangka caringin teu manca wura jauh. Tapi ngalumruk di dinya we. Turta bubuk na ngalumruk gigireun sumur sapu jagat. Turta ngarupakeun gawir sumur. Pramuda colohok bengong lantaran meh teu percaya kana eta kajadian nu lumangsung di hareupeunana. Nu tetela dua tangka caringin geus ancur taya tapakna tur ngajadikeun gawir sumur. Sadar-sadar sotenan basa karasa kana deukeuteun sukuna aya nu murag. Barang direret horeng kai binarung nu tetela balik deui. Sabada ngancurkeun dua tangka caringin kembar pamujaan teh. Tetela. Ieu kai ngandung kakuatan kacida gedena. Nuhun Gusti. Mugi-mugi ku ayana leungitna ieu tempat nu sok diangge pamujaan. Sakedikna ngirangan jalmi-jalmi nu bidamel pada melan musrik. Kitu gerentesna bari anger mencerong kana eta tumpukan bubuk dua tangkal caringin kembar nu geus nyaeta para mitra jadi gawir sumur. Nya muga-muga we ku ancurna dua tangkal caringin taya jalma nu ngadon datang ka ieu tempat pikeun muja sarta mi dua pangeran da puguh taya deui pamenta lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Iwatika anjeuna urang menta nyaeta eueuh deui iwatika nu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Satuluyna pramuda ngaleos ningalkeun eta patempatan nyatana nyaeta nu disebut padepokan Sebaraga. Muga samawa dirina mibanda hiji elmu ciciptaan Eyang Mintaraga saurang antukang tapa anu mukim di eta guha. Pramuda lempang muru kawetankeun nu timbul deui niat kurang hade nyatana hayang males pati ka bandara nu geus mateni Eyang Mingkara sarta ngaguna sita kahormatan Imas prihatin nu nepikeun ka harita teu kapanggih laratanana naha hirup keneh atawa geus mau. Waktosna seep. Upina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng karangan Rayi Salira dina bagian ka-50. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga premium.